Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, wilujeng patepang sareng Rifki Akbar Maulana dina acara Warta Bogor. Warta anu baris kapidangkeun nyaeta korban longsor di Desa Tenjolaya diajar di tenda. Pamirsa, puluhan murid sekolah di Perkebunan Dewata Desa Tenjolaya, Kecamatan Pasir Jambu, Kabupaten Bandung nu dina tanggal 8 Februari 2018 kena kaurung masih keneh diajar di tenda darurat. Maranehna teu bisa balik deui ka sakola asal kusabab sieun longsor deui. Pupuhu pos koordinasi bersama mitigasi informasi yang bantuan musibah Pasir Jambu Ciwidey Rancamuli Asep Taulani netelakeun aya 242 budak sakola dasar nepi ka sakola menengah pertama anu jadi korban longsor. 46 urang diantarana nyaeta murid SDN Dewata anu sakolana deket jeung tempat longsor. Maranehna ayeuna diajar di tenda darurat khusus pikeun kelas genep anu ieu bakal nyangharepan ujian nasional. Disabrak 2 minggu ka tukang. Maranehna cicing jeung diajar di imah kepala sakola SDN Cisondari. Pamirsa, mung sakitu nu kapihatur. Wilujeng patepang deui dina warta nu bakal dongkap. Amit mundur, amit mungkur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.